anu ngocor ka alam kubur, tilu dina hadis Rasul, hiji sodaqoh jariyah, ikhlas karena Gusti Allah. Sodaqoh teh loba cara, bisa ku mangrupa-rupa, ku ilmu tanaga harta, kumaha wae carana. Dua gaduh ilmu manfaat, serta dialap manfaat, tilu putra anu soleh, ngadoakeun teu weleh-weleh. Ulah eureun tina ngaji, meh boga ilmu agami, manfaat dunya ukhrawi, bakal kenging ridho Gusti.